banget dah. Yang nongkrong lagi ngaso dia. Boleh lah. Dia menikmati indahnya Empang. Nah, oke jadi empang. Duh, Gusti, hirup teh kieu teuing. Di tegablek, aduh, lauk paeh kak nang meuli. Coba mau dibelikan beas mah. Wah, cemberut pamajikan. Coba enak kuling ala anak nila ieu. Jeung para predator ya. Aduh. Gusti Agung, Bapak Jokowi, tulungan coba uingnya. Sing moga-moga we. Atuh, ayo nanti tajong nang di emas. Bisa dijual meureun jeung meuli beas. Amin. Supaya pamajikan uing getong cemberut wae. Pusing uing sare ditonggengan wae. Ku kabina pamajikan teh. Tepira eta. Masalah lauk bebas. Ya teh saya lupa Sekarang jadi daging enak. Mun diisikan teh mohon. Jadi tai. Gusti, aduh eta. Aduh, ripuh siti. Coba nepi ka kieuan jadi empang batur. Ngalaan anak nila batur. Nyolong beun ya aduh. Tapi dauh jalan deui. Maneh kumaha pul? Aduh. Ya, Kehidupan teh kieu orang wae. mah. Leuwih ripuh tidur di dinya orang. Pemajikan can gablek. Coba dok-dok soek ieu. Emeaneun naik meuli teu boga. Anak beunteur jeung anak nila menang 4 siki. Iku mah duit nang geus dicokot bukan. Ih, ya Allah. Nang bedahkeun wae apa ya empang. Tapi sieun kasus. Karekan ku Pak Haji ge. Cek Pak Haji ge ulah. Mun kabeh mah sok bae. Eta masalah percintaan maneh teh engko boga maneh kumaha pul. Duh, makin ka dieu makin teu jelas. Jelas kumaha. Hubungan teh meuni eueuh alus-alusna. Di depan awe maneh mah geus boga alus geulis, Bos. Dina hate ayeuna mah, Mang. Jadi mainnya main hate eta mah. Heeh. Selain main cinta deh main hate. Main gila di tukang urang, Mang. Kanyanguan kamari. Budak mana eta? Lalakina Lalakina? Mang budak sabrang, Mang. Coba mang bayangkeun urang bebeakan ngabelaan manehna. Sawah dijual, mobil nu bapa digadekeun ya. Nyawa nama manehna yang ngalaki batu. Kesedihan mana pul? Makana urang ayeuna ya. Lihat kacida. Kudu kumaha ieu hirup. Yang solusinya ke manehnya. Nya mang naon? Maneh bogoh ka Cida kan ke manehna. Ulah ditanya mang masalah bogoh mah urang. Cek maneh kan sawah geus beak, mobil digadekeun, sabarnya keseh. Tapi lain kitu mang. Urang bogoh ka manehna mang. Mun daek pisedeun mah urang ge pisedeun. Ulang geus bogoh ka Cida mang ka manehna mang. Eta mah jodoh mah bisa anu ngatur. Tiga daunna waktuna balik deui mah balik deui. Malajeng batur mang manehna mang. Usaha wae, sabarnya keseh. Tapi lain kitu mang. Urang bogoh ka manehna mang. Mun daek pisedeun mah urang ge pisedeun. Ulang geus bogoh ka Cida mang ka manehna mang. Eta mah jodoh mah bisa anu ngatur. Tiga daunna waktuna balik deui mah balik deui. Malajeng batur mang manehna mang. Usaha wae. Urang ge komo pisedeun. Hayang manggidaang gitu rese. Coba duit kita sapakara acan. Aya beas ge da disebut segelas mah dan teu nepi segelas. Daek diolahkeun, dipasarkeun, moal mahi. Sedih amat kamu kehidupan urang Wae, mana ge sedih urang sedih. Kumaha tuh eta mah tinggal pasrahkeun wae. Jodoh mana atuh geus anu ngatu atuh milik urang geus anu ngatu. Jual ti pasrah anu. Lah bro, mah lalaki mah penyang lengkah, mah mending tinggalkeun, awe mah gampang. Mah mending lobakeun duit heula, awe karat. Benernya, Mang. Enggeus loba duit mah nyalampeurkeun awe ge. Kos hayam di bere parab, kut nyalampeurkeun. Geus bro, mah sing sabar. Aduh, kawasan geus aya jodoh mah. Disiapkeun. Tong sieun.